Sing sarebe, hayo. Sing sarebe. Gimana tadi tuh ngajauhan wae, ieu dahar moal maneh. Arek dahar moal. Ayo mumpung aya. Enggak sebeh. Ya. Sing para lohok we entok teh. Lain hayo. Ku aing dibere parap. Ya. Mak. 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 Nah, siam ah. Maraban entok. Heeh. Jual atuh lebih Kang, Mak. Dengan ngajualan wae. Sapersetor tas kasih delang ngerakeun. Sia usahana. Maju deui wae, ini tak usaha. Ieu mah banda aing tong main jual wae. Atuh mah hiji tuh mah anu bilao atuh warnana. Ulah entok aing sakieu-kieuna ieu. Mama koret Sok gadag sih ieu mah, sok gadag. Nah dengan kurungan wae itu sopan banget ke kolot teh. Ampun, dengan aya anak kos gitu. Siap deh, dibere dalahar sing para lohok wae. Enggak sambung dahar mah koen moal dibere dahar sia. Bersyukur pisan. Masih iya memusing wae aing. Sia ge nurutan direk musing aing. Jadi nate. Geus engke mah ulah dalahar deui Gongana tara nurut ka aing. Ku aing dibere dahar, malah sing bara lengep wae. Masih iya memusing wae aing. Aing lagi entok hae memusing wae aing gitu. Aing teh kudu awang-awangan we. Enggak sih lamun geus diumbung diurusin ku aing mah geus na marahan tong ka ditu. Sia. Diuruskeun ti leuletik. Sakieu kurang kumaha aing. Paraban, mahi, nanaon mahi. Jadi teh aing ambek-ambekan ka entong. Ulin kasih bela ka Iis area di in-house nya. Aing matasna ieu deui we, nu kamari mah anu ngajambret. Rek ngedit deui kasih bela. Mun aya di tas anyar mah. Aing tos kieu wae mah ngaladog Pusing di ieu mah. Entok pusing ku si ieung ku entog aing. Da kitu teh ku aing unggal poe di paraban wae. Dibere parab sing bara lengep wae. Kamarana sih nya jelema. Wayaki arah reueuh di luar. Biasana masuk nara longkrong, ayeuna mah eueuh. Apa di warung kitunya, warung anyar. Sabare kadinya ka warung anyar. Rek ulin sugan amprok jeung Iis. Ku aing di paraban
Ah, sing narurut atuh ka aing teh sing narurut, parab mahi. Jadi nanti sarwana entok jeung si ieu mumusing wae aing. Itu si ieu teh entok jadi nanti mumusing wae aing. Mending aing mantong. Iis, kabeli HP second orang ladang kamar dagang tas. 500.000 di si Ahmad. Oh gitu, geuning murah. Murah, manehna cenah butuh Adi duit. emohan eta mah maneh 500.000. Eta mah maneh. Yo. Daek teh si ieu tempon aku mah. Ya daek gede lah. Manehna cenah menang meuli aya 10 bulan mah dijual teh boga duit. Aing ngiridit can lunas-lunas nepi ka ayeuna. Nya sama mau harga di setoran da mata teu lunas. Yeh, tas mau jadi goreng sih jiga nini-nini. Mu teu meunang dibalikeun deui coba ayeuna naon si iem tasna eueuh dipaok duitna mah encan ka aing. Aing mah pusing iis hutang sapeda ge encan lunas ayeuna geus nyieun hutang deui. Eta kumaha sih setoranana? Nya jelema eta mah pamer wae gablek tas kuat di ebeng-ebeng teh nya mah meureunnan. Tudaan geng, geus nyokos kitu mere kasih iem. Yeuna nah apan urang mah kedeung ge usum panen, kituna ge geulangna di Bu Haji aya, jeung deui Bu Haji meuni keukeuh, cuman geulang si iem oge dikeukeuh wae nya. Sekalian bere deui atuh. Cok ayeuna mah geus moal. Geus eta mah maneh tak kade ulah poho ulah ka si iem. 50 cek aing ge. Cok geus di aing mah embung aing. Goreng jiga nini-nini. Bu Haji teh gelas iem teh dijual. Cek sama maneh. Ake meuli obat sawa, urang mah nyaho liwatna. Jeung udah emas maneh dapat diet. Mending mana mah obat embrin diinum. Yo. Bu Haji mah pasti tuh haji-haji ge nya. Oh nya. Eta ngaran dong haji mah. Ngaran dong titel doang haji manehna mah ye dipoto di Ka'bah ge manehna mah supaya katempo ku tatangga. Teu nya homa emas batu dijual. Ayeuna mah nyantara mereka. Moal maneh soalna boga golongan bel ditu. Aing meni lapor da nginjem sekali dua kali teu tadi bere. Tuh aing cuma dibere 200.000 ge bungan kota hulu-hulu. Geus tong daek ayeuna mah meuni ka Bangku Riling nya. Heuh loba ieu nya. Manehna. Ayeuna manehna si Iem jeung Maoda teh hidang emas di ka Bu Haji keun teh nya mah ku Bu Haji diwitkeun deui. Nya heuh maneh mah ada angan taina we doang. Padahal modal batur nya. Kos kitu nya haji-haji ge aing mah aneh da Iis. Mending kos aing teh haji ge rumuk nya. Mata kaina. Haji teh cenah. Mana ya enak teh membeujeuh namana kolebatan. Kolebatan pas kunti beureuh bae namanya. Iis. Ieu urang boga HP teh. Pusing teh aya kuotaan. Sia mah boga HP kuotaan. Minjem duit tuh Is jeung meuli kuota Is. Gua enggek nginjem ka sia Bella ho. Itu teh mah aing geus teu ngawarung geus teu naon ayeuna. Sama tuh dah be aku si Ayu ku setoran sama. Cuman bati 20 oge kasih Ayu nyokot baju nyokot naon. Ya ayeuna sia geuningan eta cenah baksit eta naon si dagang tas. Geuningan nginjem bae. Tapi bae eta mah nu lanceuk aing ieu kituna ge aing mah teu dibayar teu pusing-pusing teuing. Aya kene stok teh urang tukeran Wah, aing bung angkeus kapok asya ge bisi ke manis di hareup doang. Moal aing mah percaya meureun maneh ka aing. Teu aing mah ayeuna mah ka jelema aing teu percaya. Oh nya daripada ayeuna aing di imah para rusing. Mending aing ngaladog. Si Iem teh geuning unggal poe ngaladog wae. Nya aing ge ngaladog bisa. Ayeuna si Iem ka mana sih? Jauh asa bodo teuing aing mah teu hayang apa si Iem eta ngolebat. Lain biasana kan manehna mah ngaladog wae kieu teh. Pusing aing mah ieu si Iem mah kituna ge nya teh eling-eling. Ya lamun lain aing mah saha nu nguruskeun. Lain batur ieu lain tetangga ieu aing. Udah. Pasti boga masalah dia teh jeung si Iem Is. Heuh manehna mah eureun masalah wae nya. Jadi lupa kepikiran jadi ayeuna teh gelonyaan. Apa karena emas teh suganya? Oh nya emas ongkos tas ongkos sapeda kaing mantak mah udah mah pikiranana moal tiis-tiis mantak gelo manehna mah kedeung ge panen ieu manehna teh meureun loba setoran. Nya moal teh TBC kedeung ge bea kawak nya gelo ayeuna mah geus moal peren-peren sia ngomongkeun mah odah jeung si ieu mah. Hei, Kunti. Manehna stres, manehna Nunggu ulian siapa? wae. Elah sembarangan wae. Geuning nu sia kacacang wae. Sorangan. Kacacang jeung saha? Heeh teu Kalau bela. mau tegelo mah mata kacacang we nya isnya. Heeh. Sia mah gorosip wae. Ulah mumusing we indung sia Iem jadi gelo. Tadi aing keur isuk ge manehna keur maraban entok, cek aing teh kieu nya eta dijual mah nu bikang, majar teh entong.
Ya hongkos Karena sia main Ya jual-jualan. kan bae tadi dijual, iya kitu na kilo bapak kapgeunan ya. Oh, main mah ulah wae. Eta mah Gua ngerti orang jual dari ge Belo ulah kan we gitu, ulah. Nun. Kejo. Jual di mana bisa wae. Ya tadi ku aing Nyatu juga kan kasih ngajedeg Bella, wae. Di mana sih? Tadi di dinya, di gang Cacang wae etem. sorangan. Oh, arek ka mana ya? Gorek dagang apa ya? Jam, terus jualan entong. Oh, Ya, jualan entong sia ka aing ah dia ah, pakai tas ah. nya engke tenang mun mah udah lengah. Sada ka mana si Sama aya ayeuna? pamawana sia mah. Ayo yang ulin ah. Jo, rambung aing mana balik. Ayeuna kolot teu boga duit coba ge. Mak, Manglok ka kolot. Mak. mak. Kurang kumaha aing jadi kolot. Gusti teuing eta mah odah kunaon nya ieu mah ngaringan ka pusing jigana manehna ya Allah geus barakali mah odah kikituan coba kumaha wae eta ka mana si sieum teh Sada ka mana ayeuna? Ayo ulin ti bareng ah. Embung aing mana balik ye, aing mah kadang salaki aing balik. Oh, tadi sih balik. Balik salaki aing. Si ieu mah Oh, gaya wae cenah. nyakudu Nya gaya kon mana bae na balik, ieu sia yo. mah nya. Main sama Hai, kosmet. hai. Aya Marisol. tak kenalan si mana Gembira banget nya. Gambira main Ya, sama. urang So mah cantiknya. Bela, urang mah pasang teu boga hutang ya. Teras lagi gak level ini mau Nah, tahu Nun, hajinya. Bata bela nu boga hutang bela Si iya, kita mah gak punya yang Enggak, isian. iya Soalnya apa karena kabar Ya bulu mata mau nih kandal hutang wes ya tuh di Maju dah, maju. Si eta nanyakeun cenah Ah. boga hutang tuh blag Si Ayu. aing, si Ayu ah. Oh, cek aing ge nya panen. Yang ngomong-ngomong jam tadi orang amprok jeung mah odah di jalan Gelonnya bu hajinya. Kecebrek wae nanya Ya, gitu. Bu Haji mah bisa wae ah. Oh, baru udah ngacaprak wae sih iam. Kunaon main nyen kesel Nanti nyaho ya Bu Haji keur isuk teh mainna maraban hayam, jeung maraban entok cek uing teh nya. Entok teh eta cenah dijual anu bikang, Oh, baja iya. teh ulah Nya cenah. jual kolok-kolok paraban. Siapa sok pengaruhan teh bener ya. Ngaranna bikangan kena anakna jadi jembar jadi loba. Gimana wae ieu. Oh, aing mah rek mayar tas, kasih Bella. Nya mana mikirkeun wae hutang ai kolot teh mikirkeun jeung kahareupna iam jeung bakal maneh. Salaki urang Jeung balik tapi. resiko maneh. Oh, teh boga hutangnya Bu Haji. Urang ge henteu Bu Haji. Bella. Kari si iam doang. Iya. Eta tambahan atuh ih. Simpo. 50 ya Itu Bella. Ini hese banget ya. Busti nyarelkeun Ini aja mah hese. bantuan ini. Ya. 50 ih. Embu ah. Kalian Bong, kami bere, bere. Oh, ini dong. Ya, sakira teu dibere mah ulah dituduh-tuduhkeun sia teh. Oh, sama Tadi mending cara ngabibit pinjem we. ka Ya, teh aing. mau lalakina balik usaha di Nya Jakarta. salaki aing 2 tahun ayeuna kakak balik. Teh boga papa majikan. Heeh, Yang iam. penting Boga mah nu kasih anyar kok. nya iam nya. Yang penting makasih kok aing. Balik Kan ah. deui. Boga pamajikan deui eta teh aing nyaho. Ah. Sombong banget. Biasana teh gablek gitu oge. Ah. Ya ngomong-ngomong gerak teangan mau odah yam. Teuing Bu Haji ka mana nya? Antur atuh si ini yang aya mana doang yuk? dah. Antur. Eta yang diantur orang loba urusan kene ya. Urusan naon sih Bu Haji ah dibang diuk wae oge. Mana mah kos teu nyaho wae pan urang sok nagihan ka ditu ka dieu tula calo. Nyaho sah rek ngana odah. Tuh teangan kemen kapanggi bejaan. Heeh. Teu kapanggi. Heeh, diberi takon. Gusti nyantong atuh ieu karunya Ayo, sia ah. teh indung sia yam. Masalah sih ieu mah nyeun wae ka pusing. Eta mah odah mani ditanya ge teu nembalan, teu ngalieup. Awur dah. Lamun lain aing mah kolotna. Geus modar nangtung ngalang layung. Kadang we aing mah kieu kuat. Aing mah geus kebal. Nanaon oge. Kamana sih mau odah teh nya? Ari cenah ngomong wae sorangan, piraku ah. Eta mah cek batu re meureun, bararisa banget ngegarosip teh. Piraku mau odah kos kitu. Ayeuna kolot keur kasusahan kieu. Sugan anak nulungan mana? Henteu. Ah, nanaon oge nu jadi anak mah atuh nulungan ka kolot lamun kasusahan teh. Paling bara beli-beli ke naon kitu. Ah, ieu mah boro-boro meulikeun cangcut itu ieu. Mana ieu mah aya ge mumusing wae kolot. Sakieu teh anak ngan hiji. Komo lamun kos batur 5. Batur mah 5 oge anakna bala lager. Aing mah hiji oge meni kuat alabatan anak loba. Ah.
si mah bibisana teh ngan mumusing wae aing. Ari kira ngabahagiakeun aing. Mak. Mak cenah ngomongnya sorangan cek batur. Mak. Hayu balik, geus bedug sareupna. Mak, beusin ku kelong sia. Hayu balik geus ngajo encan. Ulah sok ngengerakeun anak, Mak. Balik. Hayu Mak geura balik. Nah naon ge anak mah kudu bisa ngabahagiakeun kolot ulah sok mumusing wae aing. Mak kunaon sih? Atuh burung. Eueuh anak mah nu mumusing wae Kolot. kolot. Naon sih, Mak? Ayeuna anak numpang di imah kolot, sugan ku aing diusir henteu. Mak, kunaon Nu sih penting mah ngacaprak aing mah kos teu nu mumusing burung. aing. Ampun aing berangerakeun atuh mah teh. Ayeuna unggal isuk, lamun lain kolot nu peperen saha emang sia? Yo. Sia emang sia sok peperen Mak, unggal kunaon isuk. sih? Jadi pas nu burung Hah? meni muteran Ayeuna lemur ngacaprak ganti, wae. ayeuna ganti Yo, Mak, entong ngerakeun, mumusing Mak. aing. Mak teh geus Coba ge. kolot, Hah? ngerakeun, ulah sok ngerakeun Coba sia teh anak. ulah sok mumusing Ulah wae sok aing. ngerakeun anak. Hah? Kumaha lamun aing teh stres kos kieu? Hah? Keur mah sia anu mumusing wae aing. Ayeuna entong dan mumusing aing. Gas, gandeng. Gusti! Ayo. Oke. Mak, Tadi siapa sih iemna? Sapat. Mak, Nah, diam. keur maraban entong. Jual Atuh mah. Jual atuh mah jual. Ka tukang ade. Jual. Oke. Para rusing aing jadi nate pusing kusi iya, pusing kusi entog. Bener. Hayu Mak, geura balik. Oke. Ayo Mak, geura balik. Anjing. Ada deh. Siap.